Aduh, lain beki dia teh zamannya beki lalieur jelema teh aya namanya. Aduh, dina hukum boh dina naonna nya ayeuna mah orang naon nya anu palalinter teh palalinter tapi gara roblog gitu hirupna teh. Eta aya deui ayeuna anu naon nya anu jamret teh anu jamret nabrak tembok nya nepikeun ka modar gitu nya. Cek bahasa kasar mah daing mah kieu kasar wae aing ngomong teh da nya dah teu bisa halus teh da ningalikeun nu haralus teh euy ngan disungut wungkul goblok dina hatena mah heuras anjing tah. Jadi kieu eta anu jamret nabrak tembok paeh nepikeun ka modar gitu nya. Eta anu jadi tersangka anu nguber aing rada lieur ieu teh nya kudu nama eta tersangka teh lain anu nguber ya. Aing ararane cek aing ge aya nu euy hirup teh gara roblog aing ngarek banget carek naon nya Pak aduh pararuguh aing pokona nya. Jadi eta jadi naon aing seuri aing ieu jadi naonnya aduh anu dituduhna teh anu nguber cek aing mah ye Pak anu dituduh teh nya lain nguber kudu nama eta anu nyeun tembok meureun eta teh tukang bangunan ditanya kunaon sia ngabangun di dinya dalih sia mun teu ngabangun di dinya tembok mah moal katabrak ku jambret meureun gitu nya. Tapi da lieur keneh wae aing ge dieu teh jeung saha anu nitah nembok di dinya ditak gitu nganu aing teh anu nepikeun ke teu tarima dunia akhirat cenah kitu nya cek anu keluarga merenya keluarga pejamret ayeuna mah kieu we atuh ceu lah nya ngararopi we anjing daripada hirup sia geus kalaledar anjing aduh aing lalieur sakapeung euy nepikeun ka pengacara ge lalieur ayeuna mah jelema salah diberelaan aing kumaha mun aing dijamret di jalan kumaha kumaha lamun aing ge nya ayeuna berhadapan jeung begal tiba-tiba aing nu meunang aing nu di penjara goblok. Aing ngararopi cik aing ge ame teh lalieur goblok. Aing aduh aya anu kieu nya sok we dilanjutkeun lah aing kararagok goblok.